panggil si Neng teh. Sampun heula si Neng. Neng. Hah? Nuju naon? Nyuk ya, Wek? Oh, ai si Ibi ka mana? Geus karang ningali. Duh, kayaknya di mana anaknya? Eta bisa naon pas? Wah, urang ningali lah. Kunaon ya orang naon? Jika nama Ayo. tumbang. Bi. Bibi! Bibi kunaon ieu teh? Muriang. Kunaon muriangnya? Aduh, kemarin malam Jumaah digebrak gelimuskeun teh. Lain sorok aspek. Lain gebrak gelimus nyobaan sih buat kana teh. muriang. Ya Allah. Muriang kieu teh deh. Nah, Misal udah itu limus teh di mah. kaki tuna ku naon dikumahakeun. Neng moal. Ibi itu kunaon? Sararieu teh yang metis Aduh, atuh. atuh orang yang petisan yuk ah. Jeung Riris kieu deui. Atuh geus urang petisan ame ceng har geura. Gimana atuh? Ayo petisan di kebun. Orang mau kieu. Kebon saha? Aya di luhur itu tuh. Jamu nanti lebeut loba yuk. Kebon saha di ditu kade Kumaha teh. kebun batur ge anu Pan mau ke arana si orang. Ayo. Ayo ah urang Jamu Riris kieu itu rariut. Duh. Anu di ditu tetangga jamu saha? Oke ada. Kita kumaha anu boga nya sih. bisi ke di gerebeg limus kumaha. Kita kumaha di Karena aya di kebunna percaya kan. Oh Mun aya. ayanya awas mun aya teh Oh, dikeun. para aya. Dengan anu ece ieu riut-riut we ngelu ngala anu jamu nya. heuh si Nah, tak saja mungkin nih jauh-jauh teh. Ini capek kieu sih nya ampun kemarieu. Kedap deui ge Didi. Jadi ulah Istirahat lagi saum ya. saung Ini capek kieu. we atuh da nih. Aduh. Jauh. Caket itu tuh Iya, di situ. Di mana? Di ditu cenah cenah di ditu padahal mah jauh. Engke teh geura sok ngawaduh. Oh, ada guys ibu-ibu mah sukuna. Heueuh pancarangkeun coba riut di ibi mah keur Ada pingsan di. tengareunah kieu Ibi bisa moal pingsan padahal mah. seger-seger mata bebelaan ngilu. Hayu ah oge. urang tuluykeun deui yuk. Hayu atuh. Hayu. Ih, aing mah mau ku kerusukan kieu budak teh. Leuhung mun deukeut ningali jamu teh. Apa ngaranna gerek mau atuh. Ni arara teu kieu. Kebun kieu. Heueuh asruk-asrukan. Ampun. Mana atuh neng tangkala. Cenah teh. Itu tuh ih. Jauh cenah teu. Eta ya? Coba riut, coba naon. Hayu atuh ka belakang jamuna. Eta ieu ih. Mana oh ieu. Saha nu rek naekna sok bisa teh. Bi, dah atuh kumaha teh bisa naik. Ibu bisa Aingna teh. bisa naik ke gering ge titah naik. Ke Maya. Aing lalu. Maik juga bisi kaburu aya nu boga. Nudut ngeunang. Heeh. Kemana bisi buru aya nu boga nang ke buru. Heueuh atuh kala. Sok naruan di handapnya. Sok. Kebon teh mending garung ning heubeul ke kebon teh ampun. Capek datu ari jeung ngarit jeung naon ampun ya Allah nu ngurusan meuni kieu kebon teh. Nah, ari bapa maneh. Jam tuh. Tah ieu teh asak tah. Tah awas. Iya. Beunang teh. Benang euy. Edoh, ih, Mana? edoh itu, edoh. Jamu aing di papan dengan ke Allah. Itu tuh. Itu budak lagi kitu. Poe dalan aing mah kebon ngomong wae. Ente. Mana teh awe-awe tataekan atuh yang celaka. Tuh, bisi itu tuh budak leutik nu tadi. Mana kan kain diberi dah budak nu eta teh bejakeun kain ka indungna. Di ditu tadi teh ningali cewek di asal. Oh, di ditu tuh bisi kulalai. Mana itu budak teh cau teh ning eueuh nu kulalai teh. Cenah cau kulalai da ieu mah atah. Wah, budak teh nipu aing sia. Yang kari dia. Yo. Capek nih orang istirahat ya. Ibi kumaha tuh Cik Edo kapang itu ku si Edo. Murid mau kena naon? Alah si aing mah Ada sugan teh karena mau aya Ceu Edo. Neng atuh. Ada kan biasa tara ka kebon Ceu Edo mah. Kamarana di si ieu teh. Naringalkeun. Eta geuninganan. Urang kan nyahuan ku Ceu Edo, geura era. Make marga.
Urang jebar ieu Ibu karunya sekali. labuh urang teh ceuk. Betul naon? Nah iya tah pemawaan. Dengan era ente kunaon mangan era sieun ngomong. Ayo atuh kembali urang petis sakit oge buru. Baik, ayo pan rieuh di pan urang teh berenang teh. Nih urang petis yuk di saung hek bawa itu na coetna di saung. Gila. Nyenak heula. Ayo sok di saungan. Ayo. Ayo ayo. Neng, itu aya gedang itu. Gedang. Usaha tuh. Deket bumi edoh da geuning, ku edoh bawa. Bawa jamu. Cokot buru. Buru bisikan nyaman. Ya, ayo bisikan nyaman. Ayo ah urang petis teh di dia di saung ieu. Ayo dia. Geus kieu enakeun. Neng amparkeun nih. Anu ame eta enakeun di handap mah. Beri calik. Tuh. Iya nih, numak jamu teh di bawah saung aing. Jamu nanti kebon aing, di partis di kebon aing, ngeunah we. Mak jamu. Gitu budak teh, budak itu orang mana itu? Manok jamu. Ngeunah teh jamu menang mah teh budak saha teh laporkeun ka aing bapana.